find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wastapun Abdul. Di dia semi kuring bade ngawawancara ketua eskul anu aya di SMA Negeri wawancara teteh perkawis eskul Kudi aya kena eskul spasi, jadi ngembangkeun potensi siswa anu berpotensi dina bidang fotografer, perfilman atau anu budaya sastra bahasa Sunda. Terus kan dina eskul ya teater, jadi kan ayeuna tos nuju musimna seueur anu ngadamel film, jadi ku margi ditinggal dina potensi aya ide ya kanaon ngadamel eksploitasi sugan we aya anu lebih minat kan kitu jadi tah Bapak Gemana Karnale dilaksanakeun eta eskul teh di SMA Negeri 27 Garut, tempatnya di perpustakaan. Tuh dilaksanakeun eta eskul teh dina dinten naon wae? Tunggal Mingon dinten Salasa. Kumaha wae latihanna teh? Dina eskul spasi latihanna mangrupa nu hiji kan aya seni sastra Sunda. Dina senina aya tari-tarian tradisional, modern atau napi saja bana. Sarang dinu broadcast kan temana broadcasting. Dina broadcast bikin artikel, buletin, tajil saja bana. Naon wae bidang garapan nu aya dina eskul eta teh? Dina eskul eta aya bidang fotografer, perfilman, teater, terus mengisi konten-konten YouTube ku seni tari, seni budaya, seni lain. Kumaha rasana janten ketua eskul spasi teh? Rasana mah nu pastina bangga gitu, tiasa kapilih janten ketua, terus tiasa dipercaya nya insyaallah weh mana mah bangga. Naon wae prestasi anu dikengekeun ku eta eskul teh? Prestasina nyaeta juara macawarta tingkat kabupaten sareng tingkat provinsi. Terus aya juara kawi, terus juara sareng juara biasa pusim kuring didugikeun kapunten bilih aya kalepatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.